Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang lajengkeun deui ngahanca tafsir juz amma basa Sunda karya Ustadz Suhendar. Ayeuna urang masih dina surat Al-Mutaffifin. Insyaallah urang aoskeun ngawitan di ayat 25 insyaallah dugi ka ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. Maranehna dipaparin ineumeun pinilih anu ditutupan tutupna ku kasturi tah kana kitu teh kudu paheula-heula bareng jeung sakumaha anu paheula-heula jeung campuranana tina cai tasmin pinilih nyaeta cinyusu leueuteun jalma-jalma kadeuheus. Yusqauna maranehanana dipaparin ineumeun min rohiqi tina ineumeun pinilih mangrupa khamar surgawi mahtum tempat eta ineumeun ditutupan sarta khitamuhu anu jadi panutupna miskun minyak kasturi sehingga nambahan kanikmatan sarta tara dibuka angin di mana rek diinum. Eta inumeun mangrupa puncak kanikmatan. Wa fi zalika pikeun ngahontal eta inumeun falyatanafas prak geura balap paheula-heula al mutanafis jalma-jalma anu balap pikeun ngalampahkeun amaliyah anu bisa ngadeukeutkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ayat anu sarupa bisa ditingali dina Quran surat As-Saff ayat 6. Wa mizazuhu jeung campuran eta inumeun min tasmin tina tasmin aina nyaeta cinyusu anu aya di surga anu pangluhurna yashrabu biha anu nginum cai tasmin khusus al muqarrabun hamba-hamba Allah anu diheudeuskeun ka mantenna. Lafaz tasnim akad kecap tina sanamaan artina ngaluhurkeun. Tonggong onta anu mucukul kaluhur sok disebut sanamun. Ayat-ayat sajen anu ngajentrekeun tasnim sakumaha dijelaskeun ku Ibnu Abbas bisa ditingali dina Quran As-Sajdah ayat 17, As-Saff ayat 47, Al-Waqiah ayat 18 jeung Quran surat Muhammad ayat 15. Dina hadis riwayat Ahmad nu katampi ti sahabat Sa'id Al-Khudri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh lamun jalma mukmin maparin inumeun kanu hanaang maka Allah bakal maparin rohiqi maktum dina poe kiamat. Sing saha jalma anu maparin dahareun ka jalma anu lapar maka Allah bakal maparin buah-buahan sawarga di akhirat jaga. Jeung sing saha jalma anu maparin baju ka jalma anu butuh maka Allah bakal maparin baju tina daun-daun tangkal di surga. Sakitu wae urang macakeun tafsir amma karya Ustadz Suhendar. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.